Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Mang Asoy Handaruan di channel YouTube-na Kang Asoy Handaruan. Mang Asoy di dieu bade ngalajengkeun deui hancagarapan anu katunda, ayeuna ngalajengkeun di bagian anu katilu. Mugi sadayana aya dina ginulur karahayuan tansah ginanjar kawilujengan. Jejer carios ieu dina jejer Rusiah Rawa Onom anu bagian katilu. Atuh kanggo kapalawargi sadayana sobat baraya anu kaleresan nuju ngadangukeun nitenan ieu dongeng, mangga sateu acan ngadangukeun di subscribe heula Kang Asoy Handaruan. Wilujeng ngadangukeun. Sababaraha poe ti harita di pakarangan tukang pendompo ranca, kadenge anu keur gesrak-gesruk sasapu. Di pakarangan tukang teh tinggarupluk sababaraha rupa tatangkalan galede, aya tangkal sawo, aya tangkal rambutan jeung itu anu di juru kuta aya tangkal anu geus gede pisan. Malah mah geus jarangotan eta ku tawaringin teh, ku tacaringin teh. Dina dahan-dahana saban isuk-isuk kararas amayacak di sabudeureun pakarangan, sangkan kaayaan tetep lalening nya saban isuk-isuk disapuan. Heup eureun heula gawe euy Lendra. Ieu aya batur anyar tiluan. Cek hiji sora agem. Gareurewas budak ngora umur 20 tahunan anu keur rajin sasapu. Eta budak jajaka anu keur sasapu teh mungguh kaget. Sabab anu bieu cacarita teh dununganana pisan. Nyatana juragan bendara wadana Raden Bratanagara anu katelahna. Ieu papagung teh pangagung teh yuswana kirang langkung 60 tahunan. Namung katinggal gagah. Kumis nyeripit ipis. Kulit rarai bodas bersih halisna kandel ngajarpat. Kenca katuhu mani ampir nyambung. Pangambungna oge mancung. Ari teteupna seukeut mata klingsem kanu paadu teuteub. Juragan bendara wadana rancah harita nganggo anggoan bedahan 5 di bendok citak samping rereng, galuhan dibeungkeut ku sabuk kulit kandel nganggo ornamen perak kabendulna. Pangkeureun anjeunna nuturkeun 3 jalma nu saurang kolot rengkung kira umur 70-an, diiket hideung, buukna panjang geus bodas, kumisna oge bodas, janggotna ngambai ampir antel kana hariguna. Nu kadua sarua lalaki pendek busekol meureun umurna kana 30 tahunan mah. Nu katilu ge sarua lalaki meureun umurna kana 35 tahunan atawa 40 tahunan mah aya. Nu ieu mah awakna jangkung langkonyang. Lendra anu keur sasapu neuteub heran ka anu keur nuturkeun dununganana.
Leh, haturan wilujeng enjing gamparan. Namung ieu teh rencang engal anu ti mana teh? Cek Lendra rengkuh bari masih keneh nyekel gagang sapunyere. Kami dayat katelah mah. Sok digerojang dayat. Ngan andika mah da umur sahandapun nyawayahna we. Ka kami kudu nyebut Kang Dayatnya. Kang Dayat gitu loh. Cek lalaki anu busekel teh ngomongna seperti gitu. Nah, kami mah ujer. Anu katalah mah kami teh ujer, lain ujer paragi ngusep, ampun teuing ah. Cek anu jangkung langkonyang teh nyaritana kitu. Tah mun ieu nu geus kolot mah katelahna Aki Darum. Tapi aya oge anu nyebutna teh Aki Sajum. Nya kumaha geunahna ngalandih weh eta mah. Cenah nunjuk ka aki-aki rengkung eta bendara teh. Aki-aki katingali ungut-ungutan nganyakeun juragan bendara mah ukur gumujeng nguping pagawe anyar anu baceo teh. Aduh, mugi dan cekap lumur jembar pangapunten juragan. Bubuhan ieu barudak anu duaan teh teu acan apal duduga periogana. Cek Aki Darum atau Aki Sajum. Terus rasa dumeh juragan bendara gumujeng. Tah bener pisan, anu ieu mah Aki Sajum atau Aki Darum Lendra. Bareto memeh kaula tugas ka Karangkeng nya Aki Sajum pisan anu satia satuhu teh. Nganganteur kuring moro kaleuweung anu sakitu jauhna. Saur juragan bendara pokna kitu ka Jang Lendra. Eleh kutan teh Lendra olohok. Tah ayeuna Aki Darum ku kaula disambat deui. Bisi isuk pageto kaula eudek moro deui ah. Hayang jiga bareto da ayeuna mah Aki Sajum. Sabab ngan Aki Darum we anu apal pisan ka leuweung-leuweung anu aya di sabudeureun rancah mah. Saur juragan bendara deui ngomongna kitu ka Aki Sajum atau Aki Darum. Ulah mireugeuh tangtungan Aki, Sujang. Hade euy. Sanajan huntu geus taweh woh. Sanajan kulit geus kararijut. Ari tanaga mah nya tanaga ngora ieu teh atuh. Lamun aya anu bogoheun mah bikang tilu mah disamuakeun kabeh deuleu. Cek Aki Darum sabab mireungeuh Lendra jiga anu ham-ham kana kabisa manehanana. Juragan bendara wadana ukur keom atu Aki Darum oge mamanapan da cenah ti soledat ucap. Teu sopan cacarita samodel kitu hareupeun dudunganana. Heueuh da wenang. Satungtung kabadanan mah euy Ki. Saur juragan bendara bari nyampeurkeun ka Aki Darum. Nya
Nyisim abdi oge da ahli gamparan, cek Jang Dayat ujug-ujug nyarita seperti kitu. Baru eta teh. Nah si oge sarua ahli ngudag-ngudag bikang deui euy. Saur juragan bendara kerung bakat ku helok ngadenge caritaan si Dayat seperti itu. Juragan sanes resep kabikang maksud abdi mah dina katiasa kabujang teh pun abdi kalebet ahlina oge kulan, cek Jang Dayat ngagulkeun maneh. Isim abdi tiasa mangul naon teh tiasa tumbak temak tiasa ngelek cangkalak bandring sareng sajabina kan nya atuh eta pirani ngajing tingkam anu kitu mah eusi timbal malalah ku abdi mah kan pais cengok-cingok mah komo keun eta kabagian isim abdi cek Jang Dayat harita dicampuran ku heureuy semu mesem pacampur jeung era maklum kakara panggih jeung anu bakal jadi dununganana nyaeta juragan bendara wadana. Naon isim abdi magan uyos ampun giliran nadana we lah. Nah ampun cek Ujer nyelengkeung bari jeung bahasana loba ampun. Manehna mah eueuh ka era syah. Dayat mah cicing weh bagian barang dahar mah kuing. Nah ampun. Naon maneh mah loba ngomong teh loba ampun pisan euy. Ampun aing mah tuh jadi kabawakeun. Cek si Dayat. Nah lain nah ada ari beuteung ngurubuk mah moal aya tanaga borok kudu nyangkalak begu. Temal Ujer bari jeung baloba-balobob oge. Beungeus gandeng sia dah. Bet kalah parasea kitu. Aki darum alendeng bari molotot, ngagelendeng bari molotot. Kasih Dayat jeung kasih Ujer. Naon dabongan we si Jang Dayat na ngecewai ka wingki euy. Cek Ujer nemal. Kitu bae. Meni epes meer. Meni epes meer si eta yai. Ampun, tu aing jadi kabawakeun ampun sia teh Ujer Kalaka paguntrengan pararasea eta si Dayat jeung si Ujer teh. Hareupeun Ki Darum jeung hareupeun juragan bendara. Beungeus gandeng jempe sia teh jempe. Cek Aki Darum katingalina keheul pisan. Dicarek ulah ribut cek dewek ge ieu mah haben we ngalacaprak jurig teh yang ngerakeun. Aduh juragan hampura lah. Jembe sia jembe. Nah teu izin kitu ku juragan bendara. Maran tanggul pisan ngirup teh sia. Sok sia jerembe. Mentong raribut. Kaluman teuing. Ampun sia mah tu aing jadi batu lah ampun. Geus kolot kieu ampun juragan lah. Pura we ieu. Keun bae Ki. Dunya bakal tiiseun lamun eueuh tukang ngabojeg mah. Saur juragan bendara wadana. Liwat sababaraha poe ti harita Lendra, Ujer jeung Jang Dayat geus jara disobat medok harita teh.
Waktu keur hade poena maranehna geus ting alabring muru sisi ranca. Geus menang laukna encan Lendra. Cek Jang Ujer. Nyaeta acan. Kalanya mos wae geuning Mang euy. Aneh lauk teh.